Sore-sore mawa ulin si nyimun penting nanya san seprea nunggus bau 7 rupa. Tadi dia teh si nyimun teh heuh ti isuk teh nya ku urang teh dikerem lantaran can megar-megar nyimun tong angka bijil can megar mah nya tadi teh geus megar carita na maceu mah kan bijil ti kana. Sebenarnya maceu ai usum halodok teh mung bijil oge heuh nya teh loba kekebul geuninganannya ai budak mah teh nyahueun geuningan ceu hayang ulin komo eta si Danis tinggal liceu jeung si Jimat kalah moe korong di dinya. Ari budak meureujeuna maceu ieu teh nyaho panas nyaho hujan ai resepna ulin mah ulin we ngablu sapopoe ceu ti balik sekolah ieu ngomelang layangan di baturan ku si Jimat pura ngagolonganana si Denis pura heueuh naon teh ngapungkeun cenah caritana teh ceu. Si Nyimun teh ceu kalumaneun di imam mata teh bijil heuh nuturkeun lanceukna ulin ning itu tarakah tiriki meuni atona ari budak abong kene lepas ti gedogannya meuni resep kitu ku tarakah tiriki teu lila cenah cing ceu heuh seperti biasa asupna teh ka warung. Da teh kok bijil budak teh heueuh hayang teh ngajajane can waktuna adan geus hayang adan mah hayang adan nya eta ai budak mah ceu teh nyaho urang teh boga duit atawa henteu kudu jajan teh kudu we geuning. Si Nyimun mah ceu da teh jajan aneh-aneh jajan agar we tadi teh sorena maek dahar heula tuh tinggal dijeng tumis kacang panjang tapi da teu panjang ceu aing ditek-tekan mah gini itu jadi kacang naon nya kacang tek kitunya tajeng asin jeung sambel pokona mah ceu mantul da geus lapar geuninganan. Geus lapar mah ceu jeung naon wae ge ngeunah. Res daharna ceu heueuh ieu teh seperti biasa ada ka kamar lantaran ieu teh si spray teh geus 3 minggu 4 hari tidak diganti. Ece ya Allah bayangkan ini sudah bau apa? Bau 7 rupa sudah tidak teratur bau nanti. Ya bau dadir, bau kesang, bau cubluk. Wah, pokoknya mah bau 7 rupa ceu ieu mah teh tu kudu disebutkan nya bisi ada rongkek. Percaya teh ceu, teu percaya heuh urang kita percaya cuma makin dipercaya. Da jeung tangga geuning nya nya si eta teh si bantal teh kudu hiji-hiji dilaanan teh geus beres mah ceu urang bawa ka dapur tuh tinggal liceuk WhatsApp bebedan gitu. Wah, mang pancaina ge keur badag, jeung pengurang ge keur daek, da caina badagna ari hawana keur mung ieu mugeun boror aheng nyebak cai hayang na teh ngagojod we ku simut nu kanal. Ngomong wae cai ieu teh nyeuseut tuh tinggal dinya kurang teh sabunan ge dibere tilu ta beres di sanana ku saha cing dipoekeun ku yang sembeb. Hai dedeuh pan tadi teh cekeng teh ba wayahna pamoekeun da si Nyimun teh keur nyot-nyot ieu teh jadi hese leso tadi teh ceu beres nyotot mah heueuh urang bantuan sayang sembeb karunya bisi tepar. Tah geunahna teh cai popoe berdua teh bari naon cing bari ngobrol budak geus pareureum urang teh jongjon ngobrol pokona mah tentang ya begitulah ibu rumah tangga dan suami. Keponya pasti kepo. Da urang jeung salaki keur duaan kieu sok ngobrolkeun naon tuh tinggal sayang sembeb makalah nyamperkeun urang gitu teh maek nangkep babati cing atuh pan keur di video saking teh teh era bisi di heueuh cenah poho deui tadi di teh ceu urang mah bagian nu dihanap si Siliki bagian anu di luhur apa teh namana kerja sama ceu tah beres popoe mah ceu si ayang sembeb teh lapar ning tudarna ge saaya jeung kerupuk sangu jeung saos sambel kecap dihijikeun ning tucut dicocol-cocol tapi mending ngeunah ceu ieu dirasa-rasa teh.